kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katempuhan. Idza wafaqa li adai ta'at tabaqa ma takdibihi syari'atullahi ta'ala al-mahudatu minal qur'anil azim wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam wa agnaka billahi anha bi an tusyahida annaha bismillahi walillahi wa billahi minallahi wa alallahi wa fillahi fa'lam annahu qad akmala alaika ni'amahu dohiron wa batinan. Lamun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maparinkeun ka diri anjeun suatu kataatan nyaeta suatu perbuatan anu sesuai jeung syariatna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala anu bersumber tina Al-Qur'an jeung sunnah Rasul jeung Gusti Allah ngajadikeun dina diri anjeun hiji pamabegan dina rasa anjeun nyaeta anjeun geus ngarasa beunghar ku Allah jeung teu ngarasa beunghar ku taat sabab geus karasa tur kasaksian ku diri anjeun yen eta pagawean taat teh dipigawe dengan nama Allah jeung karna Allah jeung dengan kudrat iradat Allah jeung mangrupakeun karunia ti Allah jeung teu miharap iwati ka Allah jeung aya dina jalan rahmatna Allah. Tanalika anjeun hirup dina kasadaran anu saperti kitu mangka kanyahokeun ku diri anjeun yen saestuna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala geus nyampurnakeun ka diri anjeun ku nikmatna anu dohir jeung batin. Jadi lamun anjeun meunang hiji kataatan contohna saperti migawe salat migawe sesuai jeung tuntunan syariat Allah jeung sunnah Rasulna tuluy anjeun dina migawe eta salat dibarengan ku rasa jeung kasabaran yen saestuna anjeun migawe eta salat teh bismillahi walillahi wa billahi minallahi wa alallahi wa fillahi mangka eta salat teh baris jadi nikmat keur diri anjeun kalawan nikmat anu sampurna lahir batin. Naon hartina mun hayang disampurnakeun ka diri anjeun nikmat nu lahir jeung nikmat nu batin mangka nalika migawe hiji kataatan ulah mandang kana kataatanana ulah membangga-banggakan kataatan ulah ngambeukeun kataatan ulah ngarasa beunghar ku kataatan komo nepi ka tatagenan jeung mi Gusti kana tataatan tapi pandangna ku diri anjeun rusiahna nyaeta rusiahna dibalik eta kataatan anu dimawujudkeun melalui gerak perbuatan diri anjeun. Naon
manusiana anjeun jeung kataatanana bisa maujud di alam dunia menang saha atas nama saha dipitah ku saha tisaha reka saha kahade sing ingat kana perwadak si anjeun salaku manusia anjeun hirup dihirupan kuruh kagungan Gusti Allah hirupna lain atas nama anjeun hirupna lain atas nama ujan inni ja'ilun fil ardi khalifah anjeun hirup di luhur bumi teh tugas ti Gusti Allah kusabab kitu mangka tekad ucap lampah anjeun contohna dina migawe tugas seperti salat lain atas nama ujan tapi bismillahi dengan nama Allah. Nah gitu deh maksud jeung tujuan ujang migawe eta salat teh lain supaya dipuji ku manusia lain supaya dibangga-banggakeun ku mertua lain supaya bisa cepat kaya lain keur menangkeun barangkeun dunya tapi lillahi kaijing sabab diparentah ku Gusti Allah kaduana nyaeta supaya menang ridho na Gusti Allah. Nya kitu deui dina migawe eta salat teh make irodat make kudrat make ilmu make hayat eta sakabeh daya jeung kakuatan nu ku anjeun dipake kana migawe salat teh nu saha nyaeta sadayana kagungan Gusti Allah. Lamun kitu mah hartina eta salat nu digawe ku ujang teh dipigawe na lain make daya jeung kekuatan ujang sorangan tapi bihaulillah wa quwatillah nyaeta make daya jeung kekuatan kagungan Allah disingkat jadi billahi. Ya kitu deui eta salat teh ciptaan Gusti Allah jan lain ciptaan ujang menangtukeun gerakanana Gusti Allah menangtukeun bacaanana Gusti Allah ya kitu deui menangtukeun waktuna oge Gusti Allah jeung deui ari eta salat eta karunia ti Gusti Allah ka jalma-jalma anu ariman di mana eta salat mangrupakeun nikmat ti Gusti Allah ka jalma anu beriman naon hartina eta salat teh jadi sebagian bukti anu nyata tina maha welas jeung masihna Gusti Allah ka diri anjeun sabab ku migawe eta salat mangka anjeun jadi jalma-jalma anu salamet marahayu ningrat hartina cacat di dunia nepi ka akhirat hartina dari eta salat teh lain ti ujang tapi minallah tuluy ayeuna mun anjeun mandang ka diri anjeun sorangan eling teu yen anjeun teh jajadian Gusti Allah. Ya kitu deui amal taat seperti salat eta teh jajadian Gusti Allah anjeun jajadian Gusti Allah salat jajadian Gusti Allah naon hartina sarua makhlukna boh salatna boh ujanna nu digawena di mana sarua makhlukna sarua lemahna kusabab sarua lemahna mangka montong nyengharep ka salat montong diharep ka salat tapi nyenghareplah tapi dihareplah Allah ka Gusti Allah
nya kitu deui ngadegna rukuna sujudna iktidana ujang dina eta salat eta mangrupakeun perjalanan, eta mangrupakeun perjuangan filah nyaeta fisabilillah lain fisabilitogut, lain dina jalan kahayang, lain dina jalan hawa nafsu, lain dina jalan setan. Kusabab gitu kanyataan mangka mana atujang akun ujang salaku manusia kataatan nu mana amal soleh nu mana nurek di aku ku ujang, nurek dibanggakeun ku ujang, nurek diambalkeun ku ujang, aya henteu teu aya di mana teu aya naon hartina sahajaman digawe kataatan pulungaku kana kataatanana ngandalkeun kataatanana ngabanggakeun kataatanana jeung warasa beunghar ku kataatanana mangka sacara hakikatna eta kataatan teh teu jadi perkara anu nyampurnakeun nikmat lahir batin, jadi perkara anu ngadeketkeun kana kahususan rahmatna Gusti Allah Subhanahu wa taala, tapi sabalikna kadon jadi perkara anu ngondang nyata ngondang kana musibah batin jeung ngajauhkeun tina rahmat karidhoan Gusti Allah, beuki loba taatna, beuki jauh tina nikmatna, beuki jauh tina rahmatna. Kusabab itu nalika anjeun migawe kataatan ka Gusti Allah mangka leuwih berhak dibanggakeun adalah Gusti Allah lain kataatan. Leuwih berhak diandelkeun teh, leuwih berhak dipuntayangan teh Gusti Allah lain kataatan. Jeung leuwih berhak dipih Gusti ujang salaku manusia di alam dunia teh Gusti Allah lain kataatan gitu. Talamun kayan ente dina migawe ibadah, dina migawe kataatan geus saperti itu mangka ente kaasup para pengabdi Allah, lain para pengabdi nafsu jeung lain para pengabdi setan. Para pengabdi nafsu jeung para pengabdi setan gejang kadang-kadang bungkus nama ibadah ngan eusina runtah. Eusina runtah teh contohna saperti tadi nyata ngaku kana ibadah, ngandalkeun kana ibadah, ngabanggakeun ibadah, mi Gusti kana ibadah. Eta ngaranna bungkusna ibadah, eusina maksiat. Batat berat taliti diri orang sorangan ti ayeuna, buah-buah orang teh masih keneh aya maksiat anu terselubung. Nyata anu terselubung dina sajeroning ibadah-ibadah, dina sajeroning kataatan-kataatan nu dipigawe ku urang dina kahirupan urang masing-masing. Jadi sing ingat di mana migawe kataatan tong bangga kana kataatan, tapi banggalah ke Gusti Allah. Jeung di mana migawe kataatan tong muntayang kana kataatan, tapi muntayang ka Gusti Allah. Dalam geus bisa kitu dina satiap kataatan, maka anjeun geus jadi jalma anu disampurnakeun nikmatna lahir jeung batin. Panikmatu dhahira tajinu jawarih ka bitaat. Ari nikmat lahir nyata dihiasina diri anjeun, nyata anggota badan anjeun ku kataatan. Wa nikmatu batina tajinu batinika billadina billah anu ta'at. Sedengkeun ari nikmat batin
nyaeta bihiasaina batin anjeun kurasa nyaeta ngarasa beunghar ku Allah lain ngarasa beunghar ku taat. Jadi mun badan anjeun geus dihiasi ku kataatan jeung batin anjeun geus ngarasa beunghar ku Gusti Allah, mangka eta jadi sabagian tina perkara anu disebut nikmat anu sampurna, nyaeta nikmat lahir batin. Kahiji geus nikmat ku kataatan, saking ku nikmat-nikmatna eta kataatan, mangka eta kataatan teh moal ditukurkeun jeung dunya. Kadua geus ngarasa beunghar ku Gusti Allah sehingga teu ngarasa butuh kasayang ti Gusti Allah. Lamun hayang leuwih ngarti kadinya pelajari para nabi. Behituna saperti Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, behituna saperti Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa iza tahaqqaq ta'ala hataini martabataini pahna bi an salimta minal muhlikat al-i'timad alal amal wa riya wal ujbi wal idla wal kibri wal mani wal ada wal ghairiha. Mun anjeun geus mantep dina dua perkara anu tadi, nyaeta dohirna geus dihiasi ku kataatan jeung batinna geus dihiasi ku rasa beunghar, nyaeta beunghar ku Gusti Allah, mangka anjeun wajib beunghar, mangka anjeun kudu bunga. Sabab anjeun geus salamet tina perkara-perkara anu nyelakakeun, anu terselubung dina sajeroning kataatan. Contohna saperti tatagenan kana kataatan, pamer kana kataatanana, membangga-banggakan kataatan, mendongkeun kataatan, ngarasa beunghar ku kataatan, nuturkeun kataatan jeung dunya, puncakna wi Gusti kana kataatan. Tah eta teh perkara-perkara anu matak nyelakakeun kadeui urang, anu terselubung nyaeta anu dibungkus ku berbagai macam ibadah, ku berbagai macam kataatan. Jadi dina kataatan oge aya potensi maksiat anu matak nyelakakeun kadiri urang. Kumargi kitu putujuh lamun anjeun migawe kataatan ka Gusti Allah, mangka batin anjeun teu mandang kana kataatanna, tapi pandanglah Gusti Allahna. Mun anjeun can bisa mandang ku ainul basira, pandanglah ku kayakinan. Yen saestuna eta pagawean anjeun disebut kataatan teh terjadi dengan nama Allah, karena Allah, kalawan daya kekuatan Allah, mangrupakeun karunia ti Allah, teu aya nu dimaksud jeung dituju angin Allah, teu miharep salian ti ka Allah, jeung teu kaluar tina jalan rahmatna Gusti Allah. Mun urang geus bisa kitu dina satiap kataatan, mangka etalah perkarana anu nyampurnakeun kanikmatan urang lahir jeung batin. Nyataan kadituna jadi kasalametan keur urang salaku manusia kalawan kasalametan anu sampurna. Salamet rahayu ningrat, salametna cacat ti dohir nepi ka batin, ti dunya nepi ka akhirat.